Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng simkuring Andi Fitri dina program Warta Sunda. Langsung wae sakseni warta selengkapna. Dina poe Ahad di kampung Manggis Hilir tepatna tabu 10 enjing parantos aya hiji kajadian anu ngaebohkeun warga salembut. Kusabab aya longsor di caket pasawahan warga. Tina kajadian ieu sakedikna seorang warga pupus sareng 4 warga sanesna kudu dicanda ka Cimande kusabab tulang pananganna pateuh katinggang urup. Tina kajadian ieu urang sararea kedah waspada tina sagala hal supados teu aya di kajadian anu sarupi. Pamiarsa, mung sakitu anu kapihatur tina program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring Andini Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.